setan belah kaler anu kabekina pais jaer anu osok eja geler geura nyingkah kari teu sing jauh urang kepa hiji dua ayo ini nih yo ayo ayo menang budak ya menang budak nih ayo ecap kieu budak saha eta budak saha ki sok sani bapana tebus kadinya tah ditebus ya kudu ditebuskeun di sia kalian nyebat bismillahirrohmanirrohim upacara adat mapage panganten dikawitan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah geus diciptakeun di antara aranjeun mapasangan hirup jeung geus ditebarkeun di antara aranjeun bibit kaasih jeung kanyaan sangkan aranjeun rasakan kating tuiman di sagigireunana satemena dina kitu teh kakandung ayat-ayat keagungan Allah pikeun kaum anu malik Padang orang rancak batan kuda empat tanik na kuda degung
Kebat kawaleran cagan ayu didi tuduh duluhun debun pamasan. Alah, ini Eka mana? Eta ini Eka mana? Urang geolakeun ini geolakeun alah. Mamaling sirwani gini kata dendi sampun cakin Belakku aja mesti waduh. Lah, jadi sedang gandang belakku. Alah. Coba ini coba belakku alah. sejanonan pasti Coba ini belakku aja. Geolakeun ini geolakeun. Geo. Aduh Gusti nu agung. Kata ini udun alah. Mangga ka ahli waris disawer. Up. Coba belakku. Alah. Kita belakku. Haturan kasadaya tanya haturan ka urang salah gedang sadaya Lain salah gedang ini kebanjaran sari mani bagja urang teh nyaru biayung mumpulung ieu wah akit kapapancenan ieu mabagi panganten pamegat tebih ini ieu teh di Subang sanes di Sumbang Tanginas tapi alhamdulillah Tanginasnya jam sakitusnya terus duki ini tingali pangantennya menikah chef ngalempereng koneng juga aki baheulanya nih butut aki mah butut pahala kumaha kitu nyi Ai kamari mah di Majalengka upacara adat teh aya nu nyawer. bukan we ayeuna anu nyawernya aya Bapak Hajat nyawer ini kieu kumaha nih aya kieu nya ngaraja heula urang ngaraji ini ngaranjang ini ngaranjang eta ini mawa naon eta mau eta mau bobok lain kardus utama kardus ki kardus soganya aya nu nyawer nih nya aya kali teu mawa bobok ngaranjah heula ini ngaranjah kaditu nya jong mawa boboknya bawa boboknya kabesan tuh tingali menipingah ngantai itu tingali sok derah urang ngaranjah heula Kapanganten pamegat kitu nanti Subang. Bade nyalawer. Sapun apura marawi kita Bapak Hajat ini ini nah Bapak Hajat nyawer Bapak Hajat sederajatnya aturan Bapak Hajat alah
aja geus. Nini menang tuh. Gitu aja lu nyawer aki. Nini tuh Bapak Besan geus nyawer acan Bapak Besan tuh. Jangan aki. Geus acan tuh kabelah kidul nih. Anu di Subang eta keluar. Di Subang. Anu dia talaga nih sanes di Subang di talaga aduh jepikun aki Atur nuhun sing kagentosan. Ayo lu nyawer aki. Ceparis tah Ceparis yang pada nyawer Ini cing atuh joget lagu Sambelado kum aki mah sono. Sago Sambelado asok bari ieu lah. Sambelado aki. alah geol dik Sambala sambala Di keol. rasa pedas, rasa panas. Sambala sambala mala gitar tidak bergaya dalam musik. Bapak Bes Ceparis ini Ceparis tempangan panganten Sambala anaknya cuma di lidah saja. Aki aduh. Aduh, maklum geus kolotnya nih urang tehnya. Ayeuna sisinglar, ayeuna cing bagian sisinglang ya. Sisinglar tuh ini mah kali itu tuh nguriling kali itu sugana jang bakal urang ke bakal kaligung nih nya. kaligung ke mana ke Majalengka teteh Cing ka belah kaler heula. si aki Bakaler aki. Tayo manusia. Setan belah kaler. Anu kabekina pais jaer, anu osok eja geler. Geura nyingkah kali itu sing jauh urang kepa. Hiji, dua, ayo ini nih yo, ayo, ini ayo menang budak ya menang budak. Nih, aduh eta kieu. budak saha eta laki budak saha ki Sok sani bapana tebus kadinya tah tebus. ditebus ya kudu ditebuskeun sia Ayeuna ke belah kulon, Belah kulon. Setan belah kulon. Anu karesepna paes punglon. Geura nyingkah ka sing jauh kan itu ka Bandung ya. Nah, urang singlar ini. Hiji, dua, tilu. eta maneh ini nanaonan eta ini aduh Gusti Gusti aya sini nih loba teh motah teuing nini mana ke motah teuing. Gusti nu agung. Ayeuna ka belah mana ya wetan? Belah wetan, setan belah wetan. Wetan. Anu karesepna pais ketan. Geura nyingkah ka jauh sing jauhnya. Urang siji, dua, minggir tilu. ini ai maneh mawa saha eta Gusti maneh coromoh kitu ai maneh Ini maneh motah teuing. Aduh Gusti nu agung. keur mah motah keur mah coromoh Ayo ini palaur euy aki mah sing potong eta tulang sini nih. Aduh Gusti nu agung. beungeus Ayeuna ka belah hiji deui acannya ka belah kidul. Setan gundul belah kidul. Anu karesepna paes bakatul. Geura nyingkah sing jauh ka ditu. Hiji, dua, tilu. Ayo, agung. Yo, ini ari maneh teh awak teh sagede naon eta teh sagede gebon. Gusti nu agung ieu. Cangkeng ngalake mani potong. Nyawer di dia, nyawer eta. Ek nyawer kan ini. Panten ibu besan di Subangnya. Oh, ayeuna pilih jangkolong teu kana waktosok ya. Putri-putri nu garulis. Rama sareng Sinta mangga macan kepayun. Ramekeun aki. Aya di
kasinugrahan Bagaya lu jangan sumpi waluya mugi Gusti lantayu sanggakeun daripada aturan wilujeng suping kasadaya luanggi angkeun garapanan oge bahana katapi ujang tepang kasadaya luanggi Beturan aja suping aturan kabeh aturan wilujeng suping ditampur kembang melati sengitna bisa nubari nu sengit kanggo salia di abdi sadaya sing asik kembang katresna kumeda naleputan nu sengit kanggo salia di wargi sadaya ditampur kembang melati sengitna bisa nubari nu sengit kanggo salia abdi sadaya anak jimat awaki nulami dianti hanti ngelongkeun manglek
kahiman kembang tawi pang bahagia kanya tidung bapa tawis asih tika kasih ginul rahmat kerhidup. anak king dedeh teh teuing nu sumping nyumpona janji masangkeun pasang supaya masing luntut masing luntut ngadalang geus peting kajang seungeutna gulung ruaning isu manggakeun kangge sepuhna calon panganten istri digandeng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sakseni persembahan tari di Sanggar Seni Gentra Sekarwangi. Kurang sakseni persembahan dari Mojang Priangan. Halo, hapunten margi penyambutan di bakal besan parantos rengsek kasadaya penjajab rombongan calon panganten pamoget di Talaga disuhunkeun karena Allahna kanggo nyumpingan tempat resepsi anu parantos disayogikeun ku para panitia. Sakali deui kasadaya bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, kaula mudi, rombongan penjajab bakal calon panganten pamuget mangga disuhunkeun karena Allah kanggo nyumpingkan ka tempat resepsi anu parantos disayogikeun. Satu acan acara serah tampi anu dilajengkeun kana akad pernikahan mangga supados tiasa nyicipi heula hidangan anu parantos disayungkeun ku para panitia manawi saupami parantos rengse tatamu rombongan penjajab calon panganten pameget parantos rengse tiasa oge dilajengkeun disambung ku tatamu undangan sohibul makosid tegesna pribumi selaku sepuhna calon panganten istri dilajengkeun manawi katingal parantos saupami parantos rengse tatamu rombongan mencicipi disambung bae ku
tatamu undangan Sohibul Makosid pribumi di dia oke dilajengkan ku kulawargi mangga sakitu rupiah hatur nuhun di atas nami para penitia penampian tamu ngahaturkan nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sakitu untuyan upacara adat di Sanggar Seni Gentara Sekarwangi hapunten tina salah kalepatan kalian ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.